Para mitra anu sami-sami ngabandungan dongeng. Mang Jaya sapara kanca nuju ngahanca dongeng nuju judulna nyaeta Kasarung Kasayang Maung. Ieu dongeng para mitra karangan Kileuksa ayeuna nincak bagian ka-47. Mangga kasugri kaum dangu sadaya di mana weligina. Mugi-mugi dongeng-dongeng ti Mang Jaya official tiasa katampi kalayan kabingahan. Binga Mang Jaya para mitra kumargi geuning seueur keneh nu micinta dongeng teh. Binga Mang Jaya para mitra kumargi seueur keneh nu micinta dongeng. Tiasa kabaca di YouTube kabaca para mitra teh jumlah sabaraha mitra ye nuju ngadangukeun dongeng tiasa kabaca. Margi aya algoritmana aya algoritmana. Kitu di antawisna para wargi teknologi deungeun-deungeun anu memang dimanfaatkeun oge ku urang. Ari usum tigerat nyaeta nuju paceklik para mitra sadaya. Tigerat teh nuju paceklik kitu nya para mitra. Aduh nyaan ieu meuni geus sagala kurang cenah para wargi. Ieu pare lila keneh cenah. Pare lila keneh cenah. Pada aing persediaan geus ieu ngorotan boa-boa cenah mah moal aya nepi ka panen deui. Tah eta namina usum paceklik. Mangga tuh para mitra sadaya dongeng nu judulna Kasarung Kasayang Maung karangan Kileuksa dina bagian ka-47 urang teraskeun deui wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, alhamdulillah Mang Jaya tiasa mancen tugas neraskeun hanca. Pikeun neraskeun sagala hanca pada melan anu memang katuna. Mudah-mudahan para wargi sadaya hanca-hanca pada melan urang tiasa direngsekeun kalayan nyugemakeun kitu. Mangga urang lajengkeun. Dongeng nu judulna nyata Kasarung Kasayang Maung karya Kileuksa. Ye dongeng upami teu lepat parantos dugi kanalika Aki Somad teh parantos ninggalkeun kampung Cikarancang. Anu parantos hartos nama ditumbal panyawat-panyawat parantos sirna deui anu dara teu damang parantos sehat deui balik sabihara-bihari. Kitu kaayaan di kampung Cikarancang anu memang kakuatan manusia para wargi sadaya parantos ngalangkungan kakuatan siluman anu bade ngaruksak ka manusia kitu. Mangga urang teraskeun hanca dongeng enteng nu judulna Kasarung Kasayang Maung karya Kileuksa. Urang tinggalkeun heula kaayaan di lembur kampung Cikarancang. Kitu deui Aki Somad jeung si Sarim nu rek ngajugjug ka lembur Cimacan. Ayeuna urang teang kaayaan lembur Cihanjuang. Harita panon poe keur meujeuhna tunggang gunung. Cahaya koneng umyang matak pikabitaeun. Dang dauna nu katojo ku cahaya panon poe meniting gurilap lir emas sinangling. Manuk-manuk recet di sarada bari ting alat celok dina dahan kai. Mutuh matak pikawa aseun jeung matak pikanineungeun. Kaayaan di lembur Cihanjuang meuni hegar jeung bengras. Matak waas, matak kelar, matak pikabetaheun. Jalma-jalma sapangeus lembur Cihanjuang sarerea Sukabunga. Ari nempok kaayaan lembur matak pikabetaheun mah. Kitu deui Mang Itok sakulawarga. Harita kacida ngarasa bungahna. Lantaran kaayaan lembur anu pikaresepeun teh estu surup jeung hate Mang Itok nu bungangang sagala senang. Rek teh senang kumaha atuh. Lantaran perkara cucuk lanak bodas geus teu kudu dipikiran. Perkara Bahsuri beunang disebutkeun geus rek lekasan. Lantaran Bahsuri teh geus teu kumelendang deui di alam rame. Sajabati kitu mangih kasinugrahan dina waktu anu teu disangka-sangka. Lantaran dikirim ku rupa-rupa pangabutuh. Sapopoe ku urang Cikarancang kaya nimpare, hayam, beas, cau, suluh, doma jeung rupa-rupa dahari nu kacida lobana. Ayeuna karasa ku Mang Itok nu disebut Bro di juru, Bro di panto, ngalayah di tengah imah. Atuh puguh para mitra. Pikeun Mang Itok mah mangrupa hiji kanyataan. Lantaran barang-barang kacida lobana ari imah leutik puguh we meuni pinu da parege di goah teh teu kaasupkeun kabeh
kapaksa ditumpuk di tengah imah. Ari hiji-hijina nu masih keneh jadi pikiran Mang Ito nyaeta nyang hareupan Prabu Anom Lokabisesa anu tayalian iwa ti raja siluman buta hejo teh. Dina kaayanan kitu Mang Itok jeung Bilani katut sikulu. Harita keur ngariung di hareupeun panto hareup. Bari ngadagoan surupna Sang Batara Surya. Lantaran ngarasa lebar lamun dina danget harita, teu ngilu ngarasakeun nikmatna alam nu matak pikabetaheun. Sabab tara unggal poe mangih kaayaan sarupa kitu teh. Bari ngadagoan bijina layung, pok Bilani nyarita ka Mang Ito meupeskeun kaayaan anu jempling. Mang Ito, kuring teh loba beas tapi can ngeunah dahar ieu. Loba duit tapi can ngeunah ngabalanyakeun. Ceuk paribasa teh amanya, lubak libuk tapi can bisa ngalebok. Bro di juru bro di panto tapi can ngeunah ngahuap. Tah kulantaran kitu kuring trek nanya ka Kang Ito. Nah ieu dahareun teh anu sakilobana teh meunang ti mana Kang Ito? Lamun laladangan naon atuh dap kudu puguh balantikna. Lamun anu mere kumaha mimitina? Da asa piraku ari mere teu puguh-puguh meuni sakilobana. Sok sieun disulurkeun we kuring mah. Mangkaning panjaman sulur ayeuna teh. Cik jawab heula ku Kang Ito ngarah kuring sugema ngadaharna. Lantaran sok sieun sulur atawa sieun meunang tipu kitu tah. Lamun nya teh Kang Itok jadi tukang tipu, kuring mah ceuk paribasana ge ngusap birit bari init Kang Itok. Ceuk Bilani bari neuteup ka Mang Itok nu harita keur melenyun udud, bangun nikmat pisan. Barang ngadenge pertanyaan pamajikanana, Mang Itok meuni curinghak bakat ku kaget, bari niupkeun haseup udud pok nyarita. Ih. Hari maneh Lani kubuh pamening hirup teh. Baheula sagala teu boga ribut ku teu bogana. Keur urang hirup malarat hartina teh liuk eueuh ragap taya ribut. Eueuh suluh sabebek ribut. Itah ngalah suluh ribut. Ayeuna sagala loba masih keneh ribut ku lobana. Ari sugan teh rek jempe ari geus sagala loba mah. Tapi teu naon ketang sakitu mah. Ieu Lani, supaya ulah jadi pertanyaan pikeun maneh ieu nya. Barang nu numpuk teh ku kami rek diterangkeun ti mimiti. Artina mah samemehna kudu diingetkeun ku manehnya tapi nya samemehna nya. Ieu barang teh lain meunang nipu yeuh. Ya make jeung kudu nipu segala rupa. Rek naon make nipuan batur. Lantaran lamun urang rek sok nipu ka batur, tangtu hiji waktu urang bakal ditipu batur. Jeung da rejeki menang nipu mah. Lain rejeki anu matak ngeunah kana hate, lain matak ngeunah kana tikoro. Pokona mah rejeki teu beres sama. Rejeki menang nipu mah. Jadi sakali deui ieu warang teh menang nipu Lani kadenya. Ulah nyangka kanu jadi salaki tukang tipu ieu kade ieu. Sakali deui lain menang nipu. Ieu barang teh kumaneh kasaksian tadi nu marawana eta manusia sakitu lobana ningaleuk ngeungkeuy ngabandaleut ngemat-ngemat nyatang pinang ceuk paribasana. Kabeh ge urang Cikarancang nu maksudna mah rek masrahkeun kagagelan ti masyarakat urang Cikarancang ti maranehanana keur urang cenah kitu. Kunaon make barang bere segala rupa? Kuring marada meuni naon teh? Helok ningali kaayaan kitu da kakara atuh. Ningali jelema menika abrul-abrulan barang bere. Nah aya naon ieu teh cing bejakeun ka kami. Keula atuh. Da kami ge can tamat ti ngobrol teh. Ari sababna marereh kadaharan nu sakitu lobana. Cenah mah bakat ku ngarasa bungah pedah ku urang geus ditulungan. Padahal harita teh nulunganna ge can. Pan kakek ini tunggu. Kakara naon teh ka hartina mah urang teh kakara janji kitu tah. Tapi dasar nasib keur haneut meureun. Teu sakara-kara burudul weh ngirim. Nu ngirim rejeki meuni sabreg-abreg sagala. Batur mah sanu boga rejeki ngaburudul kieu. Eueuh lah, ieu si Itok atuh. Nu matak teh kudu loba pikiran nu lain-lain da ieu mah geus 100% dijamin halal atuh rejeki teh. Rejeki pikeun urang keur sakulawarga. So, pikiran kumaneh? Cek Mang Itok bari serebung ngaburakeun deui haseupna.
Sore eta Mamang Ito kacida ngarasa sugema lantaran cek paribasana tiis ceuli herang mata. Sagala rupa pagawean teh ningang diuntung. Bari sila ipis atuh si Itok teh meuni kelepus udud. Sok sanajan ududna masih keneh daun kawung kolobot, tapi kanikmatan udud harita dibandingkeun jeung kanikmatan udud samemehna jauh tange. Ari Bilani geus sarua geus ngadenge keterangan ti salakina mah. Meuni sura-seuri ngarasa bunga sagala rupa. Malah karasa asa dinu pangimpian pangalaman kabungahan teh. Mun baheula hayang kitu tengan saukur bisa ngimpi na wungkul, ari ayeuna kaalaman ku sorangan. Bilani boga rasa reueus nu taya papadana, nempo salakina pada ngahargaan batur, lantaran teu rek ngarasa reueus kumaha boga salaki pada ngahormat. Teu lila antarana Bilani pok nyarita. Heueuh kaharti atuh ari kitu mah Kang Ito. Lamun geus ngadenge keterangan kitu mah kuring geus moal ngarasa ragu-ragu dina ngadaharna. Tapi sok sanajan kitu kuring teh masih keneh we ngarasa honcewang pipikiran teh. Ari sabab moal wakati brasare lamun musuh Kang Itok can paragat nyawana. Tah kulantaran kitu teh sakalian kuring rek nanya ka Kang Itok. Kumaha ari perkara musuh Kang Itok? Nah kira-kira napuguh moal bisa balik deui ka alam manusia? Cek Bilani bari mencerong ka Mang Itok. Hate ngadadak lewang honcewang lamun inget deui kana ancaman ti musuhna. Komo ari Raskaryu siluman Raja Butahejo, Prabu Anom Loka Bisesa bulu pundukna Bilani ngadadak ting puriding jeung ting puringkak. Malah harita Bilani jiga nu geus meunang pirasat goreng hate sarblak jeung gegebegan sarta jajantung karasa ratug tutunggulan menidag digdug ceuk paripaosna. Ari Mang Itok pok ngajawab bangun nu sarua keur bingung. Nyaeta puguh Lani. Kami ge sabenerna teh keur bingung jeung mikiran perkara eta tadi teh. Siga nu heueuh senangah-ning teh ngah-ning gitu nya. Tapi pipikiran mah cus-cos ka ditu ka dieu. Hiji pikir ngeunah karasana, teu mikirkeun kumaha pareker isuk, teu mikirkeun kumaha deungeun kejo keur isuk. Tapi hiji deui mikiran perkara musuh bubuyutan. Nyatana ayeuna mah nu geus turun tangan teh Rajana Buta nyata Prabu Anom Lokawisesa. Lamun baheula musuh urang nyatana si Suri, si Basuri bungkeuleukan katingali aya ayeuna pan teu katingali. Ta ieu nu matak jadi pikiran pikeun kuring jalani. Bingung mikiran perkara eta teh. Lantaran lamun nurutkeun lalakon nu kaalaman ku Aki Somad, kami teh bakal dicokol langsung ku si Raja Buta cenah. Ari si Giri jeung si Suri mah geus yakin moal datang deui ka urang. Jadi perkara urusan kami teh geus seren sumeren. Meureun mun ti dituna mah sagala rupa perkara teh dilaksanakeun kabeh ku siluman Raja Buta. Tapi nu bakal datang tangtu siluman Bata Buta rek nyokotan bangsa manusia. Lamun eta dua siluman nu ngaran Sakunca jeung Sakunci bisa eleh ku urang, tangtu nu bakal datang teh rajana. Tadi nanyang haripan rajana kami terhadap bingung Lani. Sebab geus moal salah atuh kagagahan jeung kasaktianana bakal saluhureun rakyatna. Bakal saluhureun gulang-gulangna. Sajabat ti kitu apaan si Loka Bisesa teh bakal leuwih amekeun ka kami lantaran geus loba kahayang manehna digagalkeun ku kami. Tapi keta sok sanajan kitu. Keun bae tangtu bakal disanghareupan ku kami. Kami moal mundur sasiku moal ngejat satunyang bea sok sanajan ngahareuman siluman Butahejo. Moal mundur. Moal kumeok memeh dipacok miuni hayam kabiri moal. Sanajan nepi ka paeh teu panasaran ari geus ngalawan heula mah kami teh Lani. Cik Mang Itok bari ngarobah diukna jadi nangkep tuur siga nu keur malaweung bingung. Tetempoan asa kosong melongpong lir rodong kosong lentrung. Paneteup jauh pisan nembus langit anu ngadingding kalayan dihias ku cahaya layung nu harita geus sibar. Barang Bilani ngadenge caritaan salakina teu bisa nyarita deui. Pipikiran ngilu kabawa palid kana perkara nu keur kumalayang di awang-awang jiga nu ngahaja keur ngintip nyawa Mang Itok. Ku Bilani geus kagamar dina ciptaanana pisah kumaha teuing lamun salakina bobor karahayuan.
dina ngalawan siluman buta hejo teh. Sedang pipikiran Mang Itok harita keur kumalayang di Jomantara. Komo barang cahaya layung beuki hibarnya angan kakayon anu ngadingding di leuweung mah. Ku Mang Itok kacipta deui waktu manehna mimiti nincak lemah Gunung Galitri. Nu kasohor kacida sangatna. Hiji maung lodaya nu pangheulana tepung jeung Mang Itok ciga katempo deui cumagug hareupeunana. Barang inget pelebah dinya. Rei bulu punuk Mang Itok ngadadak ting puriding ting puringkak sarta karasa panas tiris. Harita Mang Itok teu nyarita deui. Bilani sarua ngabetem jiga nu beak piomongkeun. Tungtungna dua nanangan saukur ngadu jentul bari ngaharulang. Kaayaan harita para mitra sadaya. Beuki matak pikawa aseun. Lantaran cahaya layung nu sumebar teh lieur cahaya emas permata ti kahyangan. Anu ngahaja ngabibita bangsa manusia nu salilana hanaang ku harta. Ceuk sabagian jalma-jalma urang Cihanjuang mah harita matak pikabetaheun da puguh sagala hegar. Manuk-manuk ting keleper ngarilu bunga bari mani dina cahaya layung anu murub mubyar matak lugina. Tapi ari pikeun Mang Itok mah kaayaan kitu teh bet matak sing sarbelak pipikiran. Hate ting seredet sumereset asa disisit. Jajantung ratug tutunggulan jeung dagdigdug ngajedug asa didurut sirah ngadadak lalanang lalieur jangar para mitra lieur jangar. Bumi alam karasana asa muter. Panon molohok teu ngiceup-ngiceup. Tapi taya nu katempo kajaba ti kalangkang maung lodaya nu balawiri dina kongkolak matana. Lila antarana les cahaya layung sirna kaayaan dituturkeun ku nutupna panto beurang. Kaayaan geus mimiti poek lantaran maju ka peuting. Jangjang peuting geus mimiti meber nuruban bumi alam jagat pawayangan. Peuting harita kacida poekna meuni maradong lieur poekna hate Mang Itok nu keur kasaput ku megahid. Para mitra, wanci magrib geus kaliwat sarta kaayaan di lembur Cihanjuang harita geus kacida ti isinana. Lamun pasosore matak pikabetaheun jeung matak waas lantaran kahibaran ku cahaya layung. Tapi ari peuting mah jadi sabalikna kaayaan teh estu sepi jempling rehe comrek. Matak keung jeung geuman. Poekna peuting meuni teu katulungan estu meredong teu kaciri curug-curug acan ceuk paripaosna. Malah sanes paripaosna deui para mitra. Jeung buktina kitu ngupetkeun curug ge teu katingali. Malah di langit oge teu kaciri aya bentang nu nembongan. Liwat wanci isa saeutik geus teu aya jalma nu wani kumalendang di buruan. Sarerea urang lemur Cihanjuang jiga geus mareunang pirasat goreng yen peuting harita lain peuting anu hade. Dina kaayaan nu sarupa kitu, hawar-hawar ti kajauhan kadenge sora anjing babaung. Sora meuni melewung jiga hayang-hayang minuhan jagat. Beuki lila sora anjing beuki deukeut ka lemur Cihanjuang sarta datangna dibarengan ku sora angin nu ngaguruh. Lir hujan silantang. Si horeng sora anjing nu babaung teh ngajajapkeun bangsa siluman anu ngahaja datang. Rek nganyang ka Mang Itok. Ari nu datang harita tayalian iwa ti sakunca jeung sakunci nu rek ngajalankeun tugas ti rajana pikeun nyokot Mang Itok. Tekung silila antarana hiuk angin anu ngagelebug muter ngurilingan imah Mang Itok sora dibarengan kuting kotoplakna sora sapatu kuda jeung ngagurutukna kareta kerajaan. Bari kukurilingan di sabudereun imah Mang Itok pok sakunca nyarita ka adina nu keur nyeke kadali kuda. Adi, nyig noong heula dina wilik imah si Idok. Aya di imah na eumeung si Idok teh. Lamun aya sagalian nyogot ulah dilila-lila ngarah bangawean urang dereh rengce. Cek sakunca bari ngareret ka adina. Tapi harita sorana can bisa kadenge ku bangsa manusia. Lantaran masih keneh babadamian jeung bangsana sorangan. Ari sakunci pok ngajawab sorana ngirung mata kukurayeun. Mangga kangga. Nabi yung hanali kuda kunganga kudu dijanglan. Misi kuda nang kalamur. Lantaran jinga-jingana dumetaheun kuda ngaliwat ka lemur ieu teh. Jawab sakunci bari terus masrahkeun ka dali kuda. Kalanceukna gap ku sakunca di tampanan bari nyarita deui. Oh, ngeun guna mah dinyanga ngunganga. Namwe geura noong. Noong heula si Idokna
lantaran ari imah nama bener ieu lamun deui salah mah ngan gade sing ani-ani misi ayam baburang nu madak nyilakakeun urang. Cek Sakunca bari ngenyed kudana sangkan eureun sakedeung. Reg kareta eureun heula sakedeung. Gancang Sakunci turun tina kareta terus nyampeurkeun ka imah Mang Itok. Kalayan teu loba carita deui terus Sakunci nogel dina bilik noong ka jero imah Mang Itok. Tapi sanggeus rada lila gancang Sakunci balik deui kana kareta sarta pok nyarita kalanceukna nu keur molohok nempokeun. Walah nganga nyilaka di nyero imah si Itok meni moek misan moro-moro misan nempo si Itok neng katempo bulu-buluna acan ulu kumaha do ayeuna kakak. Cek Sakunci bari neuteup leleb pisan kalanceukna. Fokus Sakunca dijawab, ulu bahaya lamun gitu mah ani jigana wae si Itok geus mager imahna ku gagawasaanana lantaran nurutkeun katerangan di Gusti Raja si Itok lain manusia samanea si Itok lain manusia samarangan. Tapi sok sanajan gitu urang teu kudu ponok pangharepan satungtung kasaktian urang can dideng-dengkeun gawe. Sok geunakeun ajian panarawangan supaya si Itok bisa katempo ku si Adi. Cek Sakunca bari neuteup ka Sakunci nu keur ngahulang ngabandungan caritaan lanceukna. Barang ngadenge Sakunca nyebut-nyebut ajian panarawangan, Sakunci pok nyarita bari ngahehe seuri. Heuh, asa diingetan kuring teh kakak. Keun kuring rek dinoong si Itok. Lantaran kuring ge bisa mamatkeun ajian panarawangan mah. Sok dagoan sagedeung ku si kakak. Cek Sakunci bari jut turun tina kareta. Terus ngadeuketan deui ka imah Mang Itok. Sanggeus tepi terus Sakunci mapatkeun ajianana. Teu lila para mitra sadaya. Brai sakurnu poek teh ku Sakunci katempo jadi caang narawangan. Gancang Sakunci noong tina imah Mang Itok teh barang breh tetela. Aya nu katempo ku Mang Itok malah harita teh Mang Itok keur diuk di tengah imah jeung pamajikanana sarta harita keneh ku Sakunci kadenge bilani nyarita ka Mang Itok. Kang Itok teu salah tina sangkaan kuring mah geuningannya. Peuting ieu keneh aya nu datang ka urang. Teh kumaha lamun geus kieu Kang Itok? Nah saha kira-kirana nu datang ka urang teh? Cek Bilani bari neuteup ka Mang Itok bangun nu kacida hariwangna. Sedang Mang Itok harita keur dengdek-dengdek we ngadengekeun sora anu di luar. Lantaran ceuli Mang Itok mah kacida sekeutna sarta ku Mang Itok geus kadengieun yen di luar aya musuhna. Pok Mang Itok ngaharewos. Ulah geruh lani. Di luar aya dua musuh keur ngintip ka urang. Manehna si Sakunca jeung si Sakunci nu ngahaja datang ka dieu rek nyangkala ka kami. Nu saurang keur nogel noong tina bilik, saurang deui keur ngadagoan dina kareta kuda. Tah kulantaran kitu ulah kageruh. Bisi kagebah menimpang nyokotkeun itu tuh botol paranti minyak tanah. Cek Mang Itok bari nunjuk kana botol nu keur nyarane dina bilik di pojok imah. Bilani teu ngartieun dititah nyokot botol kalah pok nanya ka Mang Itok. Har, nanaonan Kang Itok kana botol segala rupa. Piraku ngalawan musuh nu rek ku botol. Can ngarti kuring mah Kang Itok. Cek Bilani nyaritana kitu teh angger bae diuk bari cudag cideug. Celang-cileung jiga nu sieun lantaran eta sora anjing babaung jeung sora angin harita teu eureun-eureun. Ih, maneh mah teu bisa dibawa badami hirup teh. Tong kaloba tanya ieu mah. Lantaran eueuh waktu keur nerangkeun. Mending buru-buru cokot botolna, engke bakal nyaho sorangan geura kajadianana. Cek Mang Itok bari rada molotot ka pamajikanana. Atuh nempok kitu mah Bilani teh teu wani deui nyarita. Gancang cengkat terus ngadeuketan kana botol sarta tekung silila geus balik deui. Hari tadi mah pangna teu buru-buru daek teh sieun Bilani. Sieun Bilani teh
lantaran botol nu dituduhkeun ku Mang Itok teh aya di palebah sakunci nu keur noong. Ari sakunci barang ngadenge jeung nempo kalakuan Mang Itok pok ngomong jeroning hatena bari tetep noong tina sela-sela bilik. Nanaon ani si Itok makinya niakeun kitu? Tadi negara aing mah eueuh barang gawas kitu teh. Tapi geuni sia rek diheureyan ku aing sia. Jeung ongko hayang nyaho kana endam barang. Nah jimat naon gitu dadenya. Cek sakunci bari pano neuteub seukeut kana botol nu keur dicecekel ku Mang Itok. Ku sakunci mah botol teh disangkana jimat lantaran manehna kakaranyahoeun kana botol model kitu. Gendul botol mah. Ari Mang Itok sanggeus botol aya dina leungeun, pok nyarita tarik pisan. Ditujukeun ka sakunci nu di luar. Nu maksud sangkan sakunci asup ka imah, kitu kahayang Mang Itok. Sakunci. Dulur koneng temen baraya raja. Ulah nogel bari noong ka aing sia matak turwisen deuleu. Asupe ka jero da aing mah wani, si ari wani mah sia ka imah aing. Jelema noong mah sia nu ngintip. Goreng jelema tukang untap intip teh deuleu. Apaan bari tos sia ngajang ka aing bari ngarupakeun juri kuburan. Sok ayeuna sia ngarupakeun naon sia ha? Cek Mang Itok bari neuteub kana bilik nu di luarna aya sakunci. Atuh gebeg sakunci ngarenyag ngadenge caritaan Mang Itok teh. Lantaran cek pamikir sakunci manehna moal kanyahoan ku Mang Itok. Sabab sorana ge can dikaluarkeun. Ari keur urang manusia mah komo deui ari jirim namah masih keneh nyiluman. Da puguh memang siluman teu bisa katempo ku bangsa manusia. Ditangtang kitu sakunci can wakanemalan. Komo ari ngaladenan panangtang ti Mang Itok mah. Kalah leos manehna init nyampeurkeun ka lanceukna nu aya dina kareta. Tilila pok nyarita ka sakunca masih keneh dina caritaan siluman nu can kadenge ku manusia. Kakak, jilaga obat buluh urang kakak. Jilaga obat buluh urang de kakak. Lantaran detela silidok lain manusia ada tak geuninganan. Malah lain setengah mateng, ayeuna mah geus mateng si idok deh. Tapi manehna geus asak. Make nyahoeun ka uing sagala. Kudu kumaha nyang hareupanana nya kakak. Cek sakunci bari gek diuk dina kareta digireun lanceukna. Ngadenge caritaan kitu pok sakunca nyarita. Dah bira aku. Nah, geuning si Adi babari elehan gareku sakitu. Lawan we biraku bang. Bila oge bang, zaman manusia dahulu. Moal madak jape ngahak kana tu manusia dahulu mah. Da ku kagak ge kadenge. Caritaan si Dok teh aduh. Maneh nangan saukur ni da asup unggul ka imahna. Naon hese na panangdang sakitu. Sok ayeuna geuna kaluarkeun sora nu bisa kadenge ku bangsa manusia. Kumahan da ingay si Dok teh. Cik hayang nyaho. Cek sakunca bari manehna harita nyikikik seuri. Mata kukurayeun bulu punuk. Urang lemur Cihajuang sakur nu ngadarenge meniting puriding bulu punukna. Malah Mang Itok jeung Bilani teu burung ngarasa sieun ari ngadenge seuri siluman mah. Harita para mitra sadaya sakunci nyarita deui. Nya kakak. Wingge lain eleh nyarita gitu sode kakak. Tapi hayang memenya heula isya meme ajub ka imah si Idok. Ngarah muru-muru kadulungan lamun uing jilaka. Lantaran si Idok baguan mogang jimat anu jigagana isi kala gruja. Duka nemaihan manusia dia kitu da kakak. Tapi dung-dung na molongo aya sukutan. Cek sakunci nyarita botol teh nu dicakak ku Mang Itok ngajarkeun gada kala gruja. Hah? Lain jimat nanahaon ngaranna ani? Kagara onge. Jadi hayangnya ho kakak ge adu ari ngiduwa. Ji kakak ngajaran noong sagedeung sameme si Adi unggah ka imah si Idok. Cek sakunca bari terus turun tina kareta. Harita ngagidig nyampeurkeun ka imah Mang Itok. Barang geus tepi terus noong tina sela-sela bilik nurutan adina. Barang breh tetela pisan Mang Itok keur nyenyekel botol.
sabuat sakunca keur noong pok Mang Itok ngomong tarik pisan. Ye, siluman. Mani eueun usaha hulueun sia mah. Adina tukang noong, lanceukna saruang tukang noong deui. Sakunca. Luluurna terong sia. Bahaya baraya kemar takokak. Montong tangtong sia bisi turuisen. Sok asup sia ari wani mah ka imah kami. Cek Mang Itok nangtang deui ka sakunca. Nu harita keur noong. Atuh kebeg sakunca ngarenyag bakat ku kaget. Ngadenge Mang Itok nangtang jung sakunca nangtung. Terus ngagidig nyampeurkeun ka sakunci nu keur ngadagoan dina kareta. Barang datang pok nyarita ka adina bari naek kana kareta. Adi, si Idok bener moga nyimat nu matih misan. Muktina mae manehna bisa nyahoeun ka urang. Nu aya di dieu bari jeung kaayaan nu sakieu boekna. Nabi sanajan kitu urang teu kudu sieun ku manusia badar si Idok. Sok sabeurkeun ani ayeuna keneh. Lamun perlu teu kudu dililakeun si Idok teh. Parieuskeun bohongna, tuluy huluna sakuan ku urang. Urang setorkeun ka pangkonan Gusti Raja. Ayo geura init ani. Ulah salembang kakak soal si Idok mah. Dangdu bakal dirompel huluna ku uing. Cek sakunci bari ngahaja sora ditarikeun. Direngak-rengi sangkan kadengeun ku Mang Itok. Maksudna mah supaya Mang Itok rada murungkut hatena. Tapi Mang Itok tibatan ngarasa sieun kalah kacuringha. Ngadenge sora sakunci pok nyarita ka Bilani. Lani, pangneangankeun lamak bodas eutik jeung bolana. Si sakunca atau sakunci ku kami bakal dicangkalak ayeuna keneh. Ceuk Mang Itok bari ngareret ka Bilani. Sanajan sieun ge kapaksa Bilani teh indit neangan lamak bodas. Sup ka kamarna bari mamawa bulu punduk. Abeun. Mawa bulu punduk anu ting puriding jeung bujur kokoplokan. Tedila geus kaluar deui bari mawa lamak bodas sacarir jeung bola sakira sadeupa mah. Bari mikeun eta barang pok Bilani nyarita ka Mang Itok. Cukup sakieu Kang Itok. Jeung rek dipake nanaon atuh nu kieu patut. Asa teu pararuguh Kang Itok malalampahan teh. Cek Bilani bari gek diuk gigireun Mang Itok nu keur nyanyak kala botol. Tempokeun we kumaneh Lani. Ulah loba tatanya bari nage lah. Hese nerangkeun. Keun lah cukup sakieu lamakna mah. Sok lelajuanan pagawean kami ieu. Moal teh colok bengong maneh ke geura. Ceuk Mang Itok bari neuteub kana bilik urut sakunca noong. Sanggeus ngahuleung sakedeung gero Mang Itok nangtang ka sakunca jeung sakunci. Siluman kalamerona sia. Siluman kalapetong sia. Siluman anu siluman ieu. Lah, siluman naon atuh sia teh? Sok sia atuh maju. Harinya marek wani ka aing geuleuh. Kelekeng harulang sia. Siluman tahadol. Buru-buru sia wani mah asup ka imah aing. Cenah sia rek nganyang ka aing. Aing sia rek mau aing. Sok aing ada mah keluar deuleu. Ku aing mah di hareupan model sia mah. Bangsa siluman kacing calang model sia mah lah. Cek Mang Itok bari mencerong kana bilik sarta tatempoan terus tembus keluar. Harita ku Mang Itok katempoeun sakunca jeung sakunci keur narangtung dina kareta. Hari sakunci geus sanggup rek unggah ka imah Mang Itok teu nyarita deui. Terus we turun tina kareta tuluy leumpang nyampeurkeun ka imah Mang Itok. Sanggeus tepi reg eureun teu lila paladug awak sakunci ngarobah jirim jadi haseup. Terus haseup ngagulung bari maju ngadeuketan bilik imah Mang Itok. Barang geus tepi kana bilik terus eta haseup teh moncor kana sela-sela bilik. Anu gede nangan segede puhu nyere. Telila lol haseup nu pangheulana mimiti nolol ka jero imah Mang Itok. Nempok kitu Mang Itok ngarongheap bakat ku bunga. Gancang. Eta haseup teh para mitra. Ditanean ku botol bari kunyam-kunyam babacaan. Telila sat haseup teh saat siep kep liang botol nu geus pinuh ku haseup teh ditutupan ku lamak bodas. Sret ditalian ku bola. Nu saruana bodas. Geus kitu mah terus Mang Itok babacaan. Beres babacaan cikikik sakakak Mang Itok seuri bangun bunga pisan. Geus hasil nipu sakunci sarta geus kawadahan ku botol. Sakunci sia teh sangka geuning sia teh belegug. Dasar siluman teu nyaman sia mah lah.
siluman teu nyakola deuleu. Nah belegug teh ka bida-bida teuing sia. Disangka ku aing mah sia teh bodoh ari rek teh geuning belegug sia. Belet katai beheung-beheungna sia. Dasar belegug sia, sip belegug, siluman belegug sia bodoh, teu nyaman teu nyakola sia. Cek Mang Itok para mitra. Tuh lani tempo. Kumane pagawean kami? Tuh. Tempo kumane? Sisa kuncingan saukur sabotol deun lobana teh geuning tuh bodas tuh ngelemang tuh. Cek Mang Itok bari ngajungjungkeun botol nu geus dieusi ku sisa kunci. Tapi Bilani teh buru-buru ngajawab diajak nyarita ku Mang Itok teh. Kala molohok teu ngiceup-ngiceup neuteup ka salakina. Ku Bilani teu kapikir ti tadina yen Mang Itok bakal ngalakukeun kitu. Sanggeus colohok rada lila, pok Bilani nyarita bari neges-neges isi botol. Kang Itok, rek dikumahakeun ieu teh Kang? Lantaran cek pamikir kuring mah asa teu aya gunana ieu teh. Cek Bilani bari neuteup ka Mang Itok nu harita geus diuk deui. Bari teu weleh neges-neges kana isi botol. Teu lila pok Mang Itok ngajawab. Rek dipanyara sisa kunci teh Lani. Lantaran sisa kunci siluman nu kacida jahatna. Manehna pisan sok ngakutan urang manusia ka nagara siluman buta hejo. Watar rek dirawa warah ku kami teh sisa kunci teh. Cek Mang Itok bari nuna botol nu dieusi ku sisa kunci nu jirimna mangrupa hasil. Tapi kumaha lamun hiji deui ngamuk Kang Itok? Pangaling teu boga deui botol keur ngabadahanana. Lantaran ngan boga hiji-hijina kuring teh. Ge paranti wadah minyak lantung teh. Wah, teu kudu dipikiran ari ngan karisa hulu mah. Lantaran kami ge wani keneh ngalawan siluman mode sisa kunca. Geus tong loba pikiran. Mending dengekeun teh sora angin mending ngaguruh kitu. Cek Mang Itok bari dengdek ngadedengekeun sora angin. Horeng hiji tanah yen sakunca keur ngambek lantaran adina katewa ku Mang Itok. Gero sakunca ngagorowok tarik pisan. Nangtang ka Mang Itok bari kekejelig nenjrak bumi. Da eta dina nenjak bumi ge para mitra nepi ka ingeung lemur Cihanjuang teh. Cek paripos nalir anu dienagkeun ku Lini teh lain bobohongan. Itok, montong juma go sia Itok. Rasakeun pamalis aing sia. Lamun sia tinggal lepaskeun adi aing, imah sia bakal diratakeun jeung taneuh deuleu ku aing. Cek sakunca bari jerut turun tina kareta. Sanggeus ngabedega nangtung dina taneuh. Siuk aya angin meningah gelebug tarik pisan. Terila lod jirim sakunca jadi ngagedean. Sarta jangkung bisa ngaluhuran imah Mang Itok. Tapi sanajan kitu Mang Itok teh jadi pikiran. Gancang Mang Itok mapatkeun ajianana pikeun ngalawan sakunca. Hari sakunca harita geus ngacungkiring jangkung badag da puguh sakunca ge rayat buta. Terila gero sakunca ngagero. Ka Mang Itok sora robah jadi ngagerem. Handaruan matak ngaraceng tai ceuli. Itok, geura tadah pangawasa aing sia. Imah sia ku aing rek dibalangkeun ka Jomantara sangsan ragragna terus ajur burakrakan. Sanggeus aya dina taneuh bakal diirik nepi ka rata jeung lemah deuleu. Asaan sia Itok? Cek sakunca bari jolad ngalengkahan imah Mang Itok. Rek dibalangkeun ka Jomantara. Tapi rieg bumi alam jadi euneur lir dienagkeun ku Lini. Rakatak sakunca ngaluarkeun tanaga. Saaya-aya sangkan bisa ngangkat imah Mang Itok. Tapi sanyajan tiba beregeg nepi ka bujurut di borobot tapi knalpotna disadat di borobot. Tapi imah Mang Itok teu bisa kaangkat. Kaget para mitra. Aduh tanaga we digas dulu ya. Knalpot ting borobot ya. Anger we mah yeden we. Aduh. Suksana jan digas anger we. Ya geslip merenya we. Wong Mang Itok nyarita ka sakunca. Geek ca. Mana kagagahan sia nu diagulkeun teh ha? Keluarkeun sakabeh kagagahan kesaktian sia teh lah. Dasar sakunca mah sarua jeung leunca bedana sia. Aing mah da moal mundur sanajan kumaha ge ca. Alah kalakuan sia. Rek di mana aya tenagana sia ngan saukur ngahakan kangkung ca mah. Ca, cik Mang Itok bari gap nyokot di botol nu dieusi ku sakunci. Maksud Mang Itok bisi eta botol karebut ku sakunca. Barang ngating Mang Itok susumbar ka sakunca. Pudigdig sakunca nafsu meninga kidir. Da cacak lamun beurang mah ketempo bolotot panonna mata kapaehan ngan untung para mitra jalma urang lemur Cihanjuang harita teh para mitra sadaya
ngan saukur ngadenge sorana wungkul. Para mitra sadaya, jung harita teh sakunca nangtung bari teu terus ngagulung Imah Mang Itok. Teu terus ngagulung Imah Mang Itok. Colad sakunca munur sababaraha lengkah ngajauhan Imah Mang Itok. Sanggeus rada jauh pok sakunca ngomong ka Mang Itok. Sora ngagerem mata kukurayeun. Sarta mata euneur jeung keuman maklum sora buta teh atuh. Itok. Montong waka suka bunga sia. Eleh sanajan sia geus sanggup nadah sakabeh tanaga aing. Sok geura tanadah tadah deuli sia. Tanaga aing sarupa deui. Cek sakunca hiuk kalayang suku sakunca nu ngabaling bingan teh. Ngajong Imah Mang Itok seak cekok rekot Imah Mang Itok ingeung ditajong ku sakunca. Cerit bilani ngacerit reuwaseun barang karasa imah narek runtuh. Tulung Kang Itok. Kumaha teh Kang Itok? Ieu mah urang rek runtuh. Cek bilani bari kerewek ngarawung si kulup nu ti tadi geus kerek nyegrek. Mang Itok bok nyarita. Cicing lani. Ulah geruh, ulah gugup ye. Ulah loba pamolah bisi matak cilaka ku pola sorangan. Keun sabar sakedeung. Susuganan si sakunca buru-buru mantog ka nagarana. Cek Mang Itok bari ti pepereket nyekelan botol nu dieusih haseup sakunci. Ari bilani teu panujueun ngadenge jawaban Mang Itok teh pok nyarita deui. Kang Itok, lepaskeun atuh si sakunci teh ngarah lanceukna teu amak-amakan. Cigana bae sakunca teh hayang ngabebaskeun adina. Sok lepaskeun Kang Itok. Bodoh maneh malani. Dilepaskeun jeung teu dilepaskeun ge sarua we sakunca bakal ngaruksak. Komo dilepaskeun jadi duaan nu ngaruksakna meureun. Lantaran datangna ka diri apan rek ngabinasa ka kami. Malah lamun si kakunci dilepaskeun, tangtu musuh nu ngaruksak imah urang teh jadi loba. Pan lebih berat meureun. Matak cicing nya maneh mah ulah geruh. Ulah loba usul matak lieur ieu ka kamina. Cek Mang Itok bari curalit kulitik cedak dengar tihang. Lantaran sakunca harita geus hasil ngacuralitkeun Imah Mang Itok. Bilani sarua ngagulutuk terus nyangkorah di pojok imah. Telila korejat Mang Itok hudang gancang nyamperkeun ka bilani. Sanggeus tepi kerewek ku bilani jeung si kulup. Dirawu sakalikeun sarta corelat cideng Mang Itok luncat kaluar ti imah. Lantaran Imah Mang Itok rek dibantingkeun ku sakunca. Tapi untung bareng jeung ngagubragna Imah Mang Itok ge geus nincak lemah kalayan salamet. Hari Imah Mang Itok hancur burak-rakan dibantingkeun satakar tanaga ku sakunca. Tanaga buta kitu pikiraneun manusia. Katurug-turug Imah Mang Itok geus kacida kolotna. Atuh puguh meuni babari rek hancurna teh. Malah bakat ku hayang puas Imah Mang Itok anu patulayah jadi bubuk para mitra. Terus diirik ku sakunca nepi ka rata jeung lemah. Sedeng Mang Itok harita gancang ngajauhan sakunca nu keur ngabudalkeun amarahna kana imah. Sanggeus jauh gancang bilani. Katut si kulup dituna dina taneuh pok Mang Itok nyarita. Daguan sakedeung lani. Kami rek ngaruncurkeun kareta kuda anu si sakunca. Embeung manehna keur ngawaratakeun imah urang. Untung manehna hideng mangruakeun imah urang. Jadi isukan dengan tinggal meresan runtahna wungkul sarta beurang urang bisa ngeunyeun imah deui nu anyar ngadeg deui. Kang Itok sakitu geus puguh ripuh teh kalah nyebut untung. Dasar pamikiran Kang Itok teh teu akur jeung batur. Buru-buru atuh rek tarung bisi sakunca tadi manten. Cek bilani bari ngadeg-deg. Da puguh soak ari ngalaman kitu manehna. Oh bener lani. Pek tungguan sakedeungnya. Cek Mang Itok dereg-deg lumpat bari muru ka palebah kareta sakunca nu keur diparkir. Sedeng nu bogana harita keur ngadeluk. Nyirik bangke Imah Mang Itok. Barang Mang Itok geus tepi kana kareta teu anta parah deui. Gancang mapatkeun ajianana ngamat silangir emas. Terila cileg jiri Mang Itok robah sapada harita. Jadi langir nu kacida gedena teu micin waktu kep dua capitna teh anu gede teh ngarangeum kareta sakunca. Telila pelentung panyereudna congkedang kaluhur beres nancem kana kareta. Dadak sakala berai kareta sakunca hancur jadi lebu. Malah kudana ge sawareh anu hancur kasebrot ku peurah silangir emas. Ngan kuda nu panghareupeuna masih keneh ngejat sarta harita keneh ngabretak lumpat tarik pisan. Ari sakunca ngarenyag para mitra barang ngadenge kudana lumpat. Regeureun heula ngirik Imah Mang Itok nu terus ratret ngareret ka palebah karetana. Barang breh tetela pisan kareta sakunca teh ngan tinggal lebuna wungkul. Pudigdig sakunca napsu meninga gedur amarah teu kawadahan
kan tawang ngamak kamang itok bari nulak cangkeng. Manusia bangka waras ya. Dasar si itok. Manusia lebokeun aing deuleu. Kareta aing nu hancur jadi lebu kudu dibayar ku awak sia deuleu. Ku aing awak sia bakal diratakeun jeung lemah. Sarua jeung imah sia. Rasakeun pamales aing deuleu. Cek Sakunca bari julat-julat nyamperkeun ka Mang Itok. Tapi sanajan jirimna langgir ge Mang Itok masih kena bisa ngomong nyarekan Sakunca. Sia dasar siluman teu gableg polo sia mah. Sia mah bodoh ka suku-sukuna deuleu. Ari sia ngaruksak imah aing kan nepi ka hancur teh. Teu punten heula sia ikareta sia diruksak ku aing. Sia kukulutus. Ai jadi hirup teh boh jadi jin, boh jadi siluman sia. Kudu boga aya rasa ka silumanan sia atuh. Sok hayang menang sorangan sia mah Sakunca. Aing dah yang menang deuleu nya kapaksa aing yang ngancurkeun kareta sia. Cik Mang Itok bari unur-unuran ngajauhan Sakunca. Nurek nawak si langir emas. Sakunca harita jiga nu geus teu sabar. Hayang geura ngawawajet awak Mang Itok nu ngajirim langir. Jeleng Sakunca luncat tuluy luhur pisan meni ngacurelat naningan kilat. Maksudna rek nincak kana tonggong si langir emas. Tapi langir emas gesit ngabalicet ka gigir. Bari nyapit suku Sakunca sarta teu bere kasempatan harita keneh diseureut bikisna gep cungkedang bres panyereudna nancem dina biti Sakunca. Atuh kerok Sakunca ngakurowok tari pisan. Aduh, tobat, aduh, bitis panas, aduh. Rasakeun sia ka sebelahan, hanya kalau waktu nak kaburu beak sia, mun aya keneh sakali ditamatkeun sia deuleu. Wara mitra.